Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Sadila Asana. Abdi di dieu bade ngabewarakeun hiji warta nyaeta tangkal gede anu tumbang di Buntrak Ciparai. Dina 8 April tahun 2020 genep, aya hiji tangkal anu tumbang di Buntrak Ciparai. Dina waktu 15.30 waktu Indonesia Barat, saenggeus hujan gede jeung angin gede anu ngalanda eta daerah. Tangkal nu tumbang eta aya di sisi jalan utama, nepi ka nutupan jalan jeung ngaganggu arus lalu lintas. Sababaraha kendaraan teu bisa ngalewat pikeun sababaraha waktos. Warga sabudeureun langsung ngumpul pikeun bantuan bebersih jeung mindahkeun tangkal-tangkal anu ngahalangan jalan. Numutkeun keterangan warga, tangkal eta geus lila jeung akarna geus teu kuat, sahingga gampang tumbang nalika kaayaan cuaca goreng. Untungna, dina kajadian eta teu aya korban jiwa, ngan ukur aya karuksakan sakedik dina kendaraan anu parkir di sisi jalan. Petugas ti Dinas Patali saterusna datang ka lokasi pikeun ngabersihan sesa tangkal. Mung sakitu nu ku abdi dipihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.